Bos lagi ngapain tuh? Samperin lah. Bos lagi ngapain bos? Mau mang dia mah. Bos dilihat dari kejauhan kayak dokter balaringung bos. Saya tengah bingung gitu ya. Kalau kenapa bos? Jadi dia mah. Saya teh bisa barang. Lupa panggil wajib sih. Oh, kabar. Tak enak kan. Bingung teh. Kenapa bisa begitu bos? Mantak saya galau kayak bingung ya teh. Ini mah harus diselidiki nih mah bos. Bang. Benar. Kudu bang. Pokoknya saya hayang nyaho. Kumaha carana? Nu penting aya kamar di sini. Cari info. Siap bos, 86 bos. Good. Oke. Siap bos. Sip. Mas, bapak diangkat dulunya. Bapak pada angkat ke mana? Pada milarian ngora. Hah? Milarian Nungara? Ayang ngejen surani lah sianya. Waduh ya tuh mah nggak mungkin lah. Ternyata mah ngeri nanti nyari. Ya udah sayang. Ini ke bapak di pacaran bunga bangnya. Embung ayang kes ayeuna lamun teu mere ayeuna moal buka tulakna. Ayo mah siang gobor atau nih. Matakna ayeuna itu kudu nyari. Nyanggus lah, ayo mau pengen itu lah. Lumayan yang jajan cepet deui. Nih, asal lapar nih. Aduh, Gusti Nu Agung, Allahu Akbar. Keur jam sakieu saya teh geus lapar deui. Tadi sarapannya seeutik. Sarapan naon emang teh? Ujang tadi teh tuh. Karek ke sarapan sapeuk karet di toromong. Bae mah ieu, tadi isuk-isuk teh mami tenangan ka meja eueuh da ku siaman beakeun. Aing mah Haha, sugan teh teu beuki mamih mah. gagapah ya. Maneh kerjaman orok eta teh karesep mami, favorit mami sia teh. Sugan teh teu beuki mamih mah sampe ulanas. Aduh eta kakolo seperti itu sia. Lamun lain insuk sia teh geus dikulum ku aing cilok sia teh. Nih, balik heula nya mi. Asal lapar. Haji kah kedua? Iya aing mah lain mantuan sia teh teu anak teh insuk aing mah. Aing marantuan atuh rungka citi aing teh ku aing teh kudu kawin deui mah. Mong nu si aki-aki aing. Duh, asa sepi kieu ieu kampung teh. Kamana rek nanyakeunana ieu teh. Aya jalmi ini teh. Urang nanyakeun ah. Kang, kenal teh sareng Neng Dina? Neng Dina anu mana Kang? Kan di kerudung teh anu geulis gini. Oh Neng Dina putrana apa adai Kang? Saya mah teu apa, pokoknya mah nu di kerudung eta. Oh terang Kang, terang. Nuhun. Kamana nya asa teu ninggal ge. Upami eta mah abi kirang terang Kang. Upami kitu cobi taroskeun ka nu sanes Kang. Sugan teh apal. Nyatung geus ah. Toy. Geus ngopi acan. Acan Gus, naon kitu? Paingan eta beungeut maneh mun rumul si Kajaya menang meprek. Ya. Gus, kayak mana lagi acan? Kabeneran toy. Acan cai nasaat. Taingan tuh bau tangkal asem. Udah tangkal asem ngajanteng di dia. Wah, bisa wae maneh mah ngabales teh. Toy, urang main dulu ah. Dina HP maneh? Oh, mau bisa euy. HP-na rusak dijejak ku si emak. Bisa dijajak gitu toy. Udah nada deringna suara hitut. Kebenaran si emak kedahar. Jadi we rujiteun. Nya atuh. Coba mun ada deringna. Dongdat mah inung maneh kita meureun saeutik toy. Ada tangkal asem ya. Dah, aya cewek nih. Siapa tahu dia kenalin ah. Neng. Nuhun Kang. Kenal sareng Teh Dina anu mau kerudung nih.
Oh, kenal Kang, eta mah rencangan abdi. Aya naon kitu Kang? Kieu Neng. Tos sababaraha dinten teu katinggal ka mananya? Oh, hari Akang sana neng dina. Abi rencanganana. Oh, saur nama ka bumi pamana neng dina teh. Kunaon? Pamana nih? Saur nama Redamang. Oh, gitu. Atuh nuhun atuh Neng imponanya. Mun Kang, mangga Kang. Mangga Neng. Nah, si ayeuna mah apa? Lapor ke si bos ah. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kararesan penak di dieu. Oh, mohon. Aya naon Pak Doy? Asa meni raruas kitu. Ayeuna mah atos we urang dengan tepat yuk supados lawas ngobrolna. Oh, kitu. Ayo Pak Doy. Hayu atuh. Mangga. Kemana itu? Wah, cewek. Udahin ah. Neng, gue kenalan. Saha sih? Abdi di mana, Neng? Juga sampai bareng. Neng mah kemana wae? Neng nami teh. Abi, dari Persik. Abdi, saya pulang atuh, Neng. Astagfirullahaladzim, saya pulang dengan sakit. Aduh, gurih sombong. Mendingan sih gak saya duksak itu sombong. Aduh Gusti, ya cangkeng. Me asa rek lungkat atuh siti. Mami teh ya. Teh anak aing mah teh insuk mun eueuh marantuan aing. Ah, kieu gede ya mami teh baheula teh. Urut madona desa atuh. Panggelis-gelisna tapi bae tah. Ridho lah aing. Cangkeng asa ripuh kieu Gusti Agung. Aduh, aing ya. Balik aing ya. Aduh, Gusti. Itu ewe tuh. Mana toy? Iya itu tuh. Wah, itu masih juruk jarian atuh toy. Ini kok mana sih? Iya itu tuh. Oh, nama mau sulung lain. Astagfirullahaladzim. Panon bawa ke kedua kapal jam mah. Itu tuh itu. Oh. Itu pakai kerudung. Orang deket lah. Ayo. Enggak cari kosan. Jadi kieu Pak Ustad, ari Pak Ustad terus gaduh calon istri tacan. Teu acan. Kunaon kitu Pak Doy? Kieu upami teu acan. Kumaha upami ku Abi dijodohkeun sareng putri Abi Neng Dina. Aduh Pak Doy, kumahanya? Abdi teu acan tiasa ngajawab. Soalna ieu mah perkawis teh Pak Doy. Jadi maksudna si Neneng kurang geulis gitu. Sanes gitu Pak Doy. Upami perkawis teh mah moal tiasa dipaksa Pak Doy. Saenya nama urang kudu munajat heula ka Allah nyungkeun jalan anu terbaik. Oh. Jadi maksudna mah nolak gitu. Sanes nolak Pak Doy. Masalah hati mah butuh proses. Terus upami dijodohkan buat Pak Doy bagus, tapi buat Allah belum tentu bagus Pak Doy. Oh, nya atos satu hari kitu mah. Mohon mangga Pak Doy. Upami kitu abdi dikantun heula nya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena saya teh lain bantuan mami nyokot suluh saya teh kena ngaulang we. Sedih nih. Aduh, sedih kunaon ya. Teka bagian kejo saya teh kena hal ayeuna. Lain nih ditolak ku awewe. Aing. Ya. Saha nu wani-wani nolak maneh ya. Tong berurus itu kita awewe. Mami ge kadang-kadang izin nyali sia teh. Nih bersedih kieu teh kalaka dihina. Ampura ujang. Ayo geus bang balik ah. Ayo atuh. Ayo buru, berak kace, berak mani, saya teh lain ulin wae bantuan mami, saya teh.
Neng, di mana pada kemana? Pasti warung Kang pada Uwi. Terus naon yang di warung? Wes tiktokan. Terus balanya atau baik di warung mah, Bos? Isi tas ngalon. Beget maneh tadi backup biar kayak babon sawah. Boleh lah, mana mah bisa wae tong. Boleh kenalan? Mangga, saha nami apa? Abdan Buyung Nasution. Lah, lain mana tong ngaran teh? Siga tukang politik wae. Lah, tingali nepangkeun neng nami abdi. Saya Kang namina. Mang Damir. Tidak tukang bilang layangan ngaran teh. Nami Abi Puput. Oh. Kang, mangga di karantong heula Kang. Pada sakasana teh dijajak. Oh iya, sekadah di bumi Abi seur anjing helder bisa digegel. Kurang bisa dulu. Teu hayang urang ngantur lagi. Isi digegel rabies. Kurang isi. Yang atas tidurnya. Di DJ-nya. Mun Kang, mangga di karantong heula. Mangga. Ayo. Cium digegel ngantur. Aing launan atuh sia teh atuh lupang teh atuh aing. Aja, ari maneh kunaon meuni sedih kitu? Ya, ditolak wewe tah budak maneh mah. Kapayu pisan ca aing. Balik ca aing mah. Aduh Gusti, dedeh teuing anak emak. Saha anu wani nolak anak emak nih sakieu gantengna. Jeung lucirna siga buah menang alamut. Mak kawa lain tang menangkeun. Heueuh ja, da memang kitu kanyataanna. Urang teh kudu ikhlas. Geus jang ku emak didoakeun sing buru-buru menang kabogoh anu nyaah ka Aja. Lamun eueuh wae tuh guguling nu geus lepet tangkeup we ja. Bos. Ayah bos, kabarnya bos. Wah, masih beritanya. Tadi saya ketemu sama temennya. Ya. Acar bos teh, kata temennya lagi ke pamannya bos. Enak ka mana? Pamannya teh sakit, cenah bos. Pantesan atau saya taruh pamani sebenarnya kayak ka mana meureun. Udah tuh, ayo kita. Saya kurang banyak. Iya, siapa?